Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina nenget ieu, simkuring bade ngajentrekeun pedaran tradisi kadaharan Sunda. Mung sateu acana nepangkeun wastapun Renata Eka Prastiwi anu calik di kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Manonjaya. Salaku urang Sunda, urang pasti geus apal naon pedaran Sunda teh. Pedaran Sunda nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun tur medarkeun pola kagiatan anu geus mangtaun-taun sarta jadi hiji kabiasaan dina diri urang Sunda, boh dina segi prosesna jeung tujuanna. Salah sahiji contoh pedaran Sunda nyaeta kadaharan khas Sunda. Kadaharan khas Sunda loba rupana, aya nu amis, hasem, nepi ka lada oge aya. Salah sahiji contoh kadaharan Sunda nyaeta receuh bonteng. Receuh bonteng nyaeta salah sahiji olahan tradisional ti tatar Sunda anu dijieun tina bonteng anu diasinkeun atawa direndos kalawan bumbu-bumbu. Proses ieu ngajadikeun bonteng boga rasa hasem, asin, sarta amis anu khas. Dina istilah Sunda, kecap receuh hartina olahan anu diasinkeun. Jadi, receuh bonteng hartina bonteng anu diolah ku cara diasinkeun dugi ka boga rasa anu seger tur unik. Salajengna, parabot anu kedah aya kanggo ngadamel receuh bonteng diantawisna coet, peso, sinareng sendok. Salajengna, bahan-bahanna diantawisna sasiki bonteng, sasiki bawang bodas, 2 siki cengek rawit, sasiki cengek beureum, satengah siki tarasi asak, uyah sacekapna, gula beureum sasendok, cikur sasenti, hasem jawa sacekapna, jeung sasendok cai asak. Salajengna kana lengkah-lengkah. Nu kahiji, nyiapkeun parabot jeung bahan anu tos dikumbah dugi ka barasi. Salajengna, piceun tungtung bonteng, tuluy dipesekan dugi ka teu aya kulitan. Katilu, keureut bonteng jadi opat, tuluy dikeureut laleutik. Kanggo sambel receuhna, lebetkeun 2 cengek rawit, sasiki cengek beureum, gula beureum, sasiki bawang bodas, cikur, tarasi, hasem jeung uyah sacekapna. Tuluy direndos dugi ka lemu. Pamitosna lemu, salajengna dibanjur ku cai sasendok dugi ka rata. Lengkah nu terakhir, asupkeun bonteng kana coet, tuluy digalo dugi ka rata. Wilujeng nyobian ngadamel receuh bonteng. Lengkah-lengkahna kirang langkung sapertos kitu. Panginten mung sakitu wae pedaran tradisi kadaharan Sunda ti simkuring nyaeta nyieun receuh bonteng. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapuntenna samudaya kalepatan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.